Kiai Kidu diundang muludah, Kiai diundang muludah, diharapnya nak numpak nak kieu dibuka kopiahna, karena aja tuh bari nyantai be, 9 sampai 10 lah, lewat kota, barang datang ke lampu merah, ayo WTS. Pak, bos, boleh nggak saya ikut? Boleh, katanya ada. Naik, ya, naik. Ya, barangkali bapak butuh teman semalam ini, saya siap untuk menemani bapak. Oke, Kiai nah hebat ya. Kiai nah potongan pudoli merenya mah ya. Oke, jadi ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini, cek mana? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiai nama kayak kopi apa? Aju pakai sorban. Jicak wetes, ji banyak kiai. Salah aing cek. Ini bapak kiai ya? Ya mungkin. Enggak, saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, cek turun aja turun. Jangan. Pak Kiai mau kemana? Muludan. Ya saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya jihad namanya Kiai ke hotel. Enggak, saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin ntar. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Ini suka geter-geter WTS, saraing muludah. Datang ke tempat muludan, atau kiai kita kan nginjem. Bu sini, kenapa? Ya nginjem heula jilbab ya, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya, beres kok ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu WTS kan gesadang dan WTS cembrok nyawa saya cembrok. Atuh pakai jilbab kebetulan ada gelis WTS nah bajunya rada rapi, yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan, wow disambutnya anak diciuman bolak balik. Ibu kiai maksudnya ibu kiai, alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya, baru kali ini. Kiai senyum baik, kiai akan gusyata. Langsung di forum bawah nah itu kan misah tempatnya, ibunya ini dalam aja ya dalam di jero antri Jerman Nusa Salaman tinggal WTS ya. Aduh, aing jadi kosnya cak jana ya. Sial kiai goblok cak jana. Di hatena. Atuh terus atuh karena ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Wow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang. Tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi kosnya cak jana. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai kita nyaritakeun dina muludanana, nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik kana dirinya. Terus ieu nan ditoel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih, ibu nyai sedih. Ngedengi suami ngomong gos gitu sedih. Ya Allah, ya Rabbi, atuh kabeh kita nu hadir di dirinya cerik. Ngecerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah, salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar kunaon sih carerik ibu nyai nanganekeun suamina cerik atuh mah nya cenah urang teh cerik deui bapak. Masya Allah.
tinggal eta WTS mah bingung goblok cek ya teh aing dicengcerikan ku kabehan selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja cek ya teh enggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai cek ya teh bagi kasinggung bae nya nah. Oh untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana bat datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mandek turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS di pan waduh akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek tetep kuda turun di bere berkat bere deh duit ala kada balik ceri WTS kieu beja ada di markas jana kalau bari tipe 3 daharan cau berkat sangu berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun we langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek nya aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS ge cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing nek tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh akan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai mun teh ke goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda na wali hareup modal si eta atuh nya mah hayang digoda masyaallah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikiran ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil ieu tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat sedekah eta haju bedang menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang be anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai siapa yang Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam cau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kecerita bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh careka
geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kayaknya kieu aing we cenah mabok HP mah ya mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal HP daripada dicarekan mending belean aya sia ieu berean Masya Allah kan loba dongeng-dongeng ku sodakoh maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nyatanya kos boga beungeut bae insyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deh neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel urang 5 kilo pangkirimkeun ka ditu bijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen nana pen pondok tena di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran kadaharan cokot kan menang 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sodako mah lunak nya ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soran kan ku ari mah nah iya pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sodako maksudna keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi deuk ka mamana pake bae kitu geus pake biakeun ka dieu tutur Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi deuk ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah konsina tah STNK-na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cakeun bager tah kan boget gitu tah itu kaset tapi cek ngejat kurang bager tapi sieun mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager tah mulai gitu nah apa nggih neng di mana pabrik emang mah mana sih nuju kenal gitu dah ya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun kumaha oh atuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sodako babari jasa geus ka ditu na memasrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sodako nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba ku ari jadi kos kieu horenganan kurang sodako baheula makan disebutna mahugi sodakoh keneh teh ge ngan bahasana kebebena mah mahugi sodakoh eta ge sodakoh juring iya keur carita bab sodakoh jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sodakoh mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajeun kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah
moal daekeun geus sodaqoh